Ajal mual kehalangan ku jabatan jeung lobana dunia. Kade sing ingat, sing eling, jabatan jeung dunia teh lain alat pikeun bedegong. Ulah egois gengsi dumeh batur teu satara jabatanana. Sing ingat, hareupeun Allah mah kabeh jalma ge sarua. Rek mana deui milampah hirup ai lain keur mulang ka alam kalanggengan. Rek naon deui hirup ai lain keur melak amal hade pikeun bakal jaga di alam baka. Prak geura deukeutan pangeran bisi maot dina kaayaan sasar. Prak geura mulai ti ayeuna. Tong nungguan engke da ajal datang mah tara kahalangan pungken.